Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bade Sunda di mana wae ayana. Tepang deui sareng simkuring mangnana dina pidangan dongeng Sunda anu parantos maneh. Nyanak hiji jejer cariyos Malespati nu jadi adi bagian anu ka-30. Mudah-mudahan ieu pidangan sing aya sakedik ageungna pulunganeun kanggo Barea Sunda atuh nu awonna mah piceun sing tebih nya baraya. Mung sekali deui mangwanti-wanti bilih wae aya murangkalih anu ngiring ngadangukeun kana ieu pidangan dongeng kedah diaping sareng di jaring nya. Margi seueur basa-basa anu kirang merenah kanggo murangkalih mah dianggena oge. Sumangga baraya hanca garapan anu katuna waktos dinten kamari teh tos dugikeun ka Bah Kanta nuju naros ka si Bohel nya namina teh pamit telepatna tos dugikeun ka dinya. Mangga atuh urang lajengkeun ieu hanca garapan anu katuna wilujeng ngadangukeun. Nya, Ujang teh saha ngaranna? Waler Mbah Kanta. Nami abdi mah Bohel mah. Temal si Bohel bari mencrong ka Mbah Kanta. Oh, jadi ngaran anjeun teh Bohel. Nya Bah. Nya ta. Ku ayana Jang Bohel jeung ieu Ki Jarong teh saeutik gedena beuki namahan kakuatan urang. Ta ayeuna ari ceuk numutkeun pamikiran hidup kudu kumaha urang teh ayeuna banyu. Aros Mbah Kanta ka si Alam. Teu dilapok si Alam kadenge nyarita. Ari numutkeun abdi mah kieu panginten Bah. Pamiku urang ayeuna Ki Badra pon kitu deui pada baturna ngajorag ka ieu lembur. Anu dihariwangkeun ku abdi mah bilih seueur teuing korban ti pihak urangna. Margi tangtosna oge Ki Badra baris ngowak-ngawik ieu lembur Bah. Pamisaena mah urang antos we heula sadinten enjing mah pami Ki Badra pon kitu deui pada baladna teu aya ngajorag ka dieu. Wios abdi we Bah anu bade ngajorag ka tempat panyumputanana. Mung antos we heula dugi ka sadinten enjing wae mah etang-etang reureuh heula. Tak kitu panginten Bah. Tembal si Alam bari neuteup ka Mbah Kanta. Oh, kitu. Nya teu nanaon ari nya mah kitu hadena. Ngan meureunna da. Ari hidup teh piraku rek sosoranganan mah kadituna. Tah kira-kirana saha nu rek diajak maturan ku hidup kaditu teh. Taros Mbah Kanta deui. Abdi bade nyanak Ki Jarong sareng Mang Bohel kanggo pituduh jalanna Bah. Teras anu kaduana abdi bade ngajak Ki Bewok sareng pada baladna. Tah kitu panginten Abah sareng Mamang Ki Badrowi mah pon kitu deui Pak RT tua kampung sareng anu sanesna tos we di dieu. Margi hariwang pami dikantunkeun ku sadayana mah lembur teh Bah. Bilih aya nanaon? Ceuk si Alam. Oh, jadi kitu nya. Nya teu nanaon atuh ari kitu mah. Emang aya alusna eta pamaksudan teh. Oh, nya didoakeun we atuh ku Abah sing salamet. Sing ulah aya nanaon di dituna. Pon kitu deui ka ieu lembur sing ulah aya nanaon we deui. Tah kumaha ari nu sejen? Na satuju kana usulan Jang Banyu. Taros Mbah Kanta kanu area di dinya atuh satuju cenah. Ceuk nu ngarariung teh. Geus kitu mah. Sanggeus babadamian rengse Pak RT tua kampung pon kitu deui warga lembur Cisomang anu sejena mah marulang heula ka imahna sewang-sewangan. Ari Ki Jarong jeung si Bohel mah nya marilu heula sare di tempatna Mbah Kanta. Harita kaayaan di eta lembur wanci geus asup ka tengah peuting.
awatiis mimiti nyimutan ka eta pilemuran. Lemur nu tadina haneuteun teh ka ku pangeusina kiwari mending geus sepi jempling. Estuning geus teu kadenge sora nu batuk-batuk acan. Tayohna wae sakabeh pangeusi lemur teh keur sarare tibra sanggeus nyingharepan ke jarong jeung pada baturna. Kocapkeun isukna baraya awas biasa bahkan tapon kitu deui anu liana keur karumpul we di tepas hareup bumina jeung di buruanana malah si alam jeung Ki Jarong oge pon kitu deui si bohel geus araya di dinya milu ngariung jeung anu sejena teu lami bahkan tak kadang cacarios. Ayeuna mah kieu Pak RT ari ceuk Abah mah barejaan deui lemur anu sejen sangkan ngabantu ka lemur urang. Sabab lain naon bisi isuk jaganing pageto aya serangan deui ka lemur urang. Ari kitu mangus di barejaan deui. Eta mah cenah rek daratang ka dieu nya ka Cidanuhuna. Ari keur urang mah atuh cenah henteu bisa wae nya teu naon. Da marehna oge barengga urusana sewang-sewangan. Beureun matak kitu oge aya nu leuwih penting. Urusanana tibatan ka dieu. Ai saeutikna ari geus di barejaan mah ku urang. Beureun kapanan moal nganahakeun teuing keur urangna ka urangna. Nya syukur-syukur mah naon eueuh nanaon we. Di dieuna atuh anu kaduana tetep ku urang kudu dipasangan di satiap panjuru mata angin anu aya di ieu sisi lemur. Nyatana ku trik Pangindra Jala. Sangkan lamun rek aya anu nanaon teh anu ti paluaran bisi aya nu rek niat goreng ka lemur urang geus bisa leuwih dikanyahokeun ti heula. Tah kitu RT. Saur bahkan tak bari mancrong ka Pak RT jeung nu araya di dinya. Teu lila kadenge Pak RT nyarita. Mohon Bah, mangga ku abdi sajadi jalankeun hanrupi saran ti Abah teh. Tema Pak RT. Ayeuna mah we ieu urang tungguan we ku urang kibada jeung pada baladna teh. Si datang di ka dieu. Kajaba lamun eueuh ka dieu mah ya teu naon. Meureunnan isuk jeung naon meureunnan isuk jeung banyu. Jeung para kancana anu baris ngajorag ka panyemputanana Ki Badra dibarengan ku Ki Jarong jeung Jang Bohel salaku tuduh jalana. Ari geus aya tuduh jalana mah meureun moal ngataug teuing dina lampahanana oge jeung moal lila we di jalana. Dibarengan ku Ki Bewok meureun isuk teh jeung pada baturna. Jadi ka Abahna oge reug-reug keur ka Jang Banyuna ari aya nu maturan mah. Tah atuh ayeuna mah hayu we urang kadaritu kalawang lemur deui bisi aya nanaon. Kitu saur Bah Kanta. Atuh mangga cenah. Geus kitu mah Bah Kanta pon kitu deui anu liana ari nit deui ngajugjug kalawang lemur. Ari Pak RT harita nugaskeun heula ka sababaraha urang wargana pikeun ngambarejaan ka lemur-lemur anu sejena. Sangkan marilu deui Belapati jeung urang kampung Cisomang. Sanggeus kabeh narepi deui aleutan Bah Kanta kalawang lemur, Bah Kanta kadangu deui biantara. Tah ayeuna mah sok we raruruh heula. Urang etang-etang ngumpulkeun heula tanaga. Anu ayahna ari dina lawang pager mah kudu aya anu ngawaskeun ka hareup. Ari saurang dua urang wae mah tangke gantian ujung nu sejena.
Saur bahkan tak atuh geus kitu mah nu sejena rareureuh heula gugek dariuk aya anu dina bangku awi panjang dariukna teh aya anu dina jukut handapeun tangkal jeung sajabana. Ari si alam harita diukna teh teu jauh ti Ki Jarong jeung si Bohel. Keur araya we dina handapeun tangkal anu ngiuhan ka eta patempatan. Teu lila ceul aya anu ngurunyung kadinya si Horeng, si Sadut jeung si Juned anu datang kalebah si alam teh. Sanggeus deukeut pok si Juned kadenge nyarita ka si Bohel. "Hel, apa keneh tu ka uing euy?" Kitu ceuk si Juned bari gek. Manehna diuk kigireun si Bohel. Teu lila pok si Bohel nembalan. "Ah, anjeun teh si Juned teh lain anu basa ngawangkong jeung uing dina rungkunnya," ceuk si Bohel bari ngareret ka si Juned. "Nya Hel, uing nu dibere bako ku ilaing teh euy. Malah bakona ge aya keneh yuh," tema si Juned bari ku siwal ngaluarkeun bakona tina saku kampretna. "Tah, ieu Bohel." Syukur we atuh ari aya keneh mah. Kaparengan uing geus beak bako teh nya. Menta uing saeutik nya, ceuk si Bohel bari jeung ngajebol bako kituna teh. "Heueuh nya, pek we Bohel. Lain banyu uing mah kataji ku ilaing teu nyangka basa harita geuningan gelut jeung Ki Jarong pangartina nu sakitu luhurna," ceuk si Juned ngajak nyarita ka si alam. Ari si alam pok nyarita. Keur kabeneran we meureunna Ned. Kuring dikersakeun bisa kudu kawasa. Tema si alam bari jeung mesem kituna teh. "Engke lamun geus sase mah uing hayang diajar ka ilaing nya banyu." Ilaing mah rek bisa diajar kumaha atuh Ned. Betepanan bako ge dibere ku uing. Ceuk si Bohel nempas caritaanana si Juned. "Oh nya, keun bae ari masalah bako mah Ned, Hel. Nya banyu nya engke uing rek diajar ka ilaing." "Nya Ned, ngan engke we lamun sagala rupana geus beres." Tema si alam bari mencrong ka hareup milu ngawaskeun ka lawang lembur. Ilaing mah Juned ngomong balelol aya hitut bentes." Ceuk si Bohel bari jeung nyerengeh kituna teh. Poe beuki dieu teh beuki nerelek we maju ka beurang. Panon poe geus mimiti karasa panas meuni moreret. Angin leutik ngahiliwir nebak kana tatangkalan. Siga nu rek mepende kanu keur ngariuhan di eta patempatan. Teu lila kadenge sora si Bohel anu kerek. Baraya bari jeung nyarane kana tangkal. Ari si Juned anu jadi batur ngobrolna si Bohel. Barang ngadenge si Bohel kerek teh pok manehna nyarita sorangan. "Ih, anas dewek ngacapruk we ti tadi. Ari pek teh nu diajak ngomongna kalaka kerek geuningan," ceuk si Juned manehna kutuk geneng sorangan. Barang renyo si Bohel geus kerek teh. "Cag urang tunda heula kaayaan di lembur Cisomang anu sabagian wargana keur araya di lawang lembur. Pikeun nungguan Ki Badra jeung pada baturna. Ayeuna urang nyaritakeun heula anak buahna Ki Badra baraya." Harita basa maranehna diudag-udag ku maung teh. Anak buahna Ki Badra baralik deui ka tempat panyumputanana. Ari maung anu ngarudag ka maranehanana duka teuing ka mana ngarilesna teh
sabab sanggeusna araya deui mah di tempat panyumputanana eta maung teh teka tempo deui aya kadinya. Kocapkeun ayeuna Ki Jumat jeung si Behom. Barang narepi deui ka lawang guha gek maranehna dariuk satengah bebeutkeun maneh. Tayeuhna wae capek meureunnan sanggeus lompatan nu sakitu jauhna. Renghap Ki Jumat jeung Ki Behom katempo menising rarenghap. Napasna ngaharegak ari kesangna ngoprot maseuhan sa awak-awak. Teu sababaraha lila ti harita kadenge Ki Behom nyarita ka Ki Jumat. Jumat, jadah teh euy. Ari eta maung teh maung ti mana nya euy? Sajabana ti gede teh. Waduh. Waduk deui kulitna ge. Ceuk si Behom nyarita ka Ki Jumat anu keur ngalungsar we gigireunana. Oh nya teuing atuh Behom. Dewek kitu nyaho euy. Tapi ari sigana mah kukutan budak anu tadi teh meureunnan. Sabab ari ka manehna mah teu nanaon geuningan. Teh mah Ki Juned. Sigana mah euy. Iingonan budak ngora nu tadi teh lain teh nyangka nya eta jalma teh pangartina mah luhur oge nya Jumat. Oh dewek kitu ngarti budak ngora tapi pangartina mah terus ngalawihan urang-urang euy. Ting ti mana diajarna eta jalma teh? Teu lila keur anteng ngawarangkong kitu brudul. Batur-baturna anu sejen geus datang deui ka dinya menising karorobut dinu bala bari jeung satengah barebutkeun maneh awakna kana taneuh. Lila kadenge deui si Behom nanya ka si Belang anu aya di dinya. Belang, ari Ki Jarong jeung si Bohel can katenyo euy. Ka mana nya? Tanya si Behom. Nyaho teuing atuh. Dewek mah bujeng-bujeng mikiran batur. Bet ku ngararasakeun cokor dewek oge ye anu dewang tapak ka kadekku bedog. Geus teu puguh rarasaan. Mun erek oge si laing baturna nu nyaho mah. Teh mal si Belang bari jeung pupuringisan kituna teh. Mencetan pingping kencana tapak kakadek ku bedogna Ki Bewok. Oh kitu nya euy. Sugan we gitu ilaing nanyo. Kamen. Ari ilaing nanyo Ki Jarong teu euy jeung si Bohel. Tanya si Behom ka si Kemen. Salah saurang baturna Ki Jumat. Teuing teu nyaho Ki Behom. Dewe gede apa? Temal si Kemen. Kemana tuh euy Ki Jarong teh nya? Tiwas gitu. Ari cekuring mah moal ari tiwas mah. Da pangartina oge lain hanap-hanap atuh. Sigana mah keur leumpang meureunnan ka dieu keun tempa si Codet anu keur ngagoler nangkarak luhureun jukut. Meureunnan nya euy keur ka dieu keun sigana mah. Urang tungguan we heula tuh. Sanu nyaho sakedeung deui oge daratang ka dieu. Ceuk si Behom bari ngalaan baju kampretna anu jibreg ku kesang. Harita kayaan di eta leuweung wanci geus maju ka tengah peuting. Tapi Ki Jarong jeung si Bohel can aya wae datang ka eta tempat. Atuh si Behom teh jadi teu geunah rasa. Pok kadenge deui ngomong ka Ki Jumat. Jumat, lain ka mana nya euy Ki Jarong jeung si Bohel? Can tempong keneh wae datang ieu ka dieu. Moal katawan mah euy. Tapi teu mungkin deui ari katawan mah. Datang tuna oge ari keur Ki Jarong mah. Leuwih hade paeh batang daripada katawan ku musuh mah.
palang siang Jumat Ki Jarong jeung si Boha teh binasa euy ku budak ngaran nu tadi teh ceuk si Behom bari mencrong ka si Jumat. Oh sigana mah dina samreun Ki Jarong teh euy dari geus rek naon atuh lila teuing biasana oge lamun batur-batur geus kalabur mah sok tara lila oge kapanan datang Ki Jarong mah kari-kari ayeuna mah teu temong irung-irungna acan euy. Jadi kumaha atuh euy keur ngomongna yeuh ka Ki Badra Jumat dewek bingung yeuh mana teh ngamukna we Ki Badra euy. Oh nya dewek oge bingung we yeuh keur pijawabeunana lamun Ki Badra nanyakeun teh mah datang tuna oge pasti Ki Badra teh nanyakeun ka urang duaan Behom. Jumat euy. Duh kudu kumaha nya yeuh. Ayeuna Ki Jarong teh euy ka mana tuh? Biasana oge tara simpang kieu yeuh. Ceuk si Behom bari jeung geus teu geunah cicing katemona teh. Kawasna aya nu keur dipikasieun ku dirina. Sabab tangtuna oge Ki Badra bakal nanyakeun ka manehanana jeung ka si Jumat salaku wawakil ti Ki Jarong. Kocapkeun isukna baraya jerawan Cipecat sawed Ki Badra nyalukan kanu opatan nyatana ka Ki Badil, si Belang, Ki Behom jeung Ki Jumat pikeun nying hareup ka Ki Badra anu keur aya di jero guha. Atuh puguh we keur anu aropatan mah geus teu geurna rarasaan barang dicalukan ku Ki Badra teh. Komo keur si Jumat mah jeung Ki Behom meuni asa geus teu napak we cenah ceuk babasaanna mah. Ari bujur darempodan barang asup ka jero guha teh. Anggeus nu opatan haraya di jero guha gek maranehna dariuk dina batu nying hareup ka Ki Badra anu keur mencrong ka maranehanana. Ari sorot panonna meuni seukeut jeung jaleer beureum Ki Badra teh. Awakna jangkung gede, kumis meuni baplang singa dulang, alis meuni cepat, hideung jeung kanal deui. Ari godeg jeung jengot meuni rabok minuhan beungeutna. Uukna panjang jeung gimbal, teu beda we rahwana lamun dina pawayangan mah. Sanggeus nu opatan araya dihareupeun manehna, pok kadenge Ki Badra nyarita. Badil, kumaha si hasil? Ceuk Ki Badra nanya ka Ki Badil anu ditanya teu buru-buru nemalan sabab sarua manehna oge sieun ku Ki Badra. Badil, da teu kadenge ku sia dewek ngomong naonna hayang disapatkeun ku dewek eta jejebir teh. Kitu ceuk Ki Badra bari molotot ka Ki Badil. Kieu Ki Badra, kuring teu hasil ngancurkeun lembur Cisomang teh. Sababna tujuh mulut sia. Tempas Ki Badra bari jeung cengkat tuluy nyampeurkeun ka Ki Badil. Teu anta parah deui hiu gamplong. Ki Badil dicabok satakarna ku dampal leungeun katuhuna Ki Badra. Atuh kolong Ki Badil teh meuni ngabanggiung teu lila bro. Nyungsep kana taneuh untung we teu tidagor oge sirahna kana batu. Ari tina juru biwir kencana ngalih getih. Beungeutna meuni bukakeng
tapak dampaleungeunna Ki Badra. Geus kitu Ki Badra diuk deui dina batu, pok nanya ka si Belang. Belang, kumaha sia hasil teu? Tanya Ki Jarong ka si Belang. Ari si Belang anu ditanya pok nembalan. Ampura Ki Badra, ieu kuring mah pingping ge dawangku budak musuh ya. Tema si Belang barejeng nyepeng kana pingping kencana. Ari Ki Badra jung nang tumung nyampeurkeun ka si Belang. Sanggeusna deukeut pok nyarita. Dewek mah teu nanyakeun cokor sia. Dasar belegog sia. Ceuk Ki Badra barejeng ngalayangkeun dampaleungeun ka tuhuna. Anu nyayang dina beungeutna si Belang atuh kawowong. Bro. Si Belang oge namru kikireun Ki Badil. Ari anu duaan Ki Jumad jeung Ki Behom barang nenyo anu duaan geus pating talamreu teh. Mending geus asa jebet we pipina teh ditampiling ku Ki Badra. Teu lila Ki Badra anu geus diuk deui dina batu kadenge nyarita. Kaena dewek rek nanya ka si aduan. Kamana ari si Jarong? Di kamari teu ka tenyo sia ku dewek. Tanya Ki Badra kanu duaan. Ari nu duaan ditanya sarupa kitu teh ku Ki Badra. Kalah kasilih reret duanana oge. Atuh puguh wae Ki Badra teh beki ambek. Nah ari si ante si aduan teh geus barudag. Geus teu gablog ge jebir. Hayang dirojok sia ku badauget aja jebir teh. Tanya Ki Badra barejeng mencrong kanu duaan. Teu lila pok Ki Behom nembalan. Kieu Ki Badra, kuring duaan teh nepikeun ka kiwari oge teu apal Ki Jarong teh di mana ayana. Sabab ti kamari tuk nepikeun ka deungeut kiwari teh can mulang deui ka gua. Tah kitu Ki Badra. Temal Ki Behom bari mencrong ka Ki Badra. Ari sian teu bareng jeung si Jarong. Kapanan ini teh bareng sia. Nah mantog sewang-sewangan. Ceuk Ki Badra bari nanya deui. Ieu dongeng nama Ki Badra. Temal Ki Behom mari tuluy nyaritakeun ka Ki Badra. Naon rupa nu geus kajadian di lembur Cisomang. Timiti panggih tuk nepikeun ka diarudag-udagna ku mau ka eta patempatan. Kabeh diceritakeun. Hiji oge unu kaliwat. Barang panggih jeung si alam tug tepikeun ka harita. Ari Ki Badra barang ngadenge dongeng ti Ki Behom sarupa kitu teh. Untuna katempo meuni kakarot ari beungeutna meuni geuneuk lir beusi atah beuleum. Teu lila pok kadenge deui nyarita. Kurang ajar sia. Dasar keuyeub apu hungkul kabeh oge sia. Ingkarepan jalma sahulu nepikeun ka teu becus. Piraku ari kudu ku dewek deui mah. Anu turun keur naon dewek boga anak buah sia. Ari teu parecus digawe mah. Tah ayeuna kieu sia. Teangan ku sia duaan si Jarong ka lemur Cisomang sing nepikeun ka panggih. Lamun geus kapanggih titah mantog deui ka dieu. Awas lamun teu nepikeun ka panggih. Beung sia duaan taruhanana sia. Kumaha kaharti ku sia? Tanya Ki Badra. Atuh kaharti cenah. Temal anu duaan. Menggeus kaluar ayeuna sia. Jug teangan si Jarong. Nya Ki Badra. Temal Ki Behom. Geus kitu mah anu duaan kaluar ti jero guha. Tuluy lalempang rek muru deui ka lemur Cisomang. Teu kacatur lilanan di jalan. Kira wanci sareupna anu duaan geus nerepi deui ka sisi lemur Cisomang.
Ari duaan teu apaleun yen di tiap sisi lemur teh anu rek asup ka lemur geus diparasangan ku trik Pangindra Jala. Barang anu duaan kabireungeuh datang ka eta tempat ku salah saurang jalma anu keur ngawaskeun ka Ki Behom jeung Ki Jumat, tuluy ditepikeun ka Bah Kanta pon kitu deui pada baturna anu keur araya keneh di lawang lemur. Atuh Bah Kanta barang nampa beja sarupa kitu teh ditepikeun deui ka nu keur araya di dinya. Barudak kadieu urang sing ati-ati sababi Abah narima beja ti jalma anu jaga di sisi lemur teu bae kaler. Katempo cenah aya 2 jalma nu rek asup ka ieu lemur. Datang tuna wae ta 2 jalma teh anak buahna Ki Badra anu rek ngintip ka ieu lemur. Sok sing caring cing pageuh kancing, sing saringset pageuh ikut we nya. Kitu saur Bah Kanta. Atuh kabeh nisarigap barang ngadenge caritaan ti Bah Kanta sarupa kitu teh. Kaasup oge si Alam, Ki Jarong pon kitu deui si Bohel anu keur narangtung disahanapeun tangkal kai. Pok teu lila si Bohel kadenge nyarita ka Ki Jarong. Ki Jarong, saha kirana eta 2 jalma anu keur kadiekeun teh nya? Tanya si Bohel ka Ki Jarong. Ari ceuk pamanggih kuring mah tangtuna ge si Jumat jeung si Behom Bohel anu didita ku Ki Badra pikeun maluruh kaayaan urang duaan euy. Utamana mah maluruh kuring Bohel. Sabab si Jumat jeung si Bohel teh jeung si Behom teh kabanan wawakil ti kuring Bohel. Temal Ki Jarong jeung mencrong ka hareup. Taringeus kieu kudu kumaha tuh Ki Jarong? Ayeuna mah kieu we Bohel. Si laing nyaling keur intip ka mana leosna eta anu duaan. Engke lamun geus panggih jeung anu duaan, ilaing kudu bisa nyandiwara euy. Bejakeun weh ku ilaing. Kuring keur di borogod ku rante gitu. Dina hanapeun tangkal peuteuy anu behwetan. Tuh. Katempokan ti dieu ge. Tangke mun geus aya di dinya nu duaan urang cerek ku urang. Lamun beunang dibawa ka jalan anu bener, urang bawa ka dieu. Lamun maranehna tetep rek biru jeung Ki Badra wae mah nya kari kumaha engke we. Tah kitu Bohel. Temal Ki Jarong bari jeung mencrong ka si Bohel. Kitunya Ki Jarong? Siap lah. Kuing bakal dijalankeun sakala rupa parentah ti Ki Jarong. Ayeuna rek ini teh lah tuh nya. Jang, mamang ini teh lah nya. Cek si Bohel ngomong ka si Alam anu keur nangtung gigireun manehna. Nya Mang, kade hati-hati Mang. Temal si Alam. Siap ah. Cek si Bohel bari ngaleos ninggalkeun anu duaan. Ari si Bohel sanggeusna ninggalkeun lawang lemur, manehna sasalingkeran leumpangna teh. Sabab cenah bisi kanyahoan ku nu duaan. Sanggeus rada jauh ti lawang lemur, jeleng si Bohel luncat ka sisi jalan. Gek diuk dina luhureun batu. Tuluy ngaluarkeun heula bakona jeung pahpir tina daun kawung. Pladaug diseuneut teu lila si Bohel kadenge nyarita sorangan. Ari katanyona mah can ngalewat ka dieu nu duaan teh yeuh. Da tangtuna oge ka dieu ngalewatna mah. Bijil ti bekaler tuh anu aya rungkun handapeun tangkal pinus. Dari dia we lah. Urang ngadagonana mah. Rek pura-pura we keur bingung ah. Kitu cek si Bohel. Bari ngadaweung dina luhureun batu.
Ari nu duaan nyata Ki Behom jeung si Jumad anu geus dareukeut ka dinya barang maranehna karek kaluar tina rungkun anu hanapeun tangkal pines teh reg si Behom ngaraneg bajeng mencrong ka hareup nenyokeun ka jalma anu keur diuk dina batu. Teu lila pok Ki Behom nyarita ka Ki Jumad. Jumad, teh nya ku ilaing euy. Aya jalma nu keur diuk dina batu tuh. Bari keur udud. Cek si Behom. Oh nya, aya jalma euy. Saya euy. Tanya si Jumad. Teuing sahanya. Urang deketan we lah. Lamun macem-macem mah urang podaran we, Jumad. Cek si Behom bari tuluy leumpang. Ngadeukeutan ka jalma anu keur diuk dina luhureun batu teh. Beuki lila, beuki deukeut we nu duaan teh ka si Bohel. Barang geus rada deukeut pok si Behom nyarita deui ka Ki Jumad. Jumad, siga si Bohel eta nu diuk teh euy. Cek si Behom. Oh, siga si Bohel. Behom. Karena on di dieu ari si Bohel nya. Ari Ki Jarongna ka mana euy? Teka teh nyo. Ayo urang sampeurkeun. Jumad. Cek si Behom bari kituna teh nyampeurkeun ka si Bohel. Sanggeusna deukeut pok si Behom nanya ka si Bohel. Bohel. Ari sia keur naon ngajedog di dieu euy? Siga nu linglung mah sia. Ari Ki Jarong ka mana euy? Tanya si Behom. Geuningan. Anjeun Ki Behom. Ki Jumad. Syukur we atuh euy ari ka dieu mah. Dewek teh keur neneangan Ki Jarong ka dieu teh dititah ku Ki Badra, Bohel. Ari sia laing apa teu Ki Jarong ka mana euy? Ki Jarong. Nya tangtuna oge apa atuh uing mah. Ngan teu bisa we nulunganana nah. Untung uing mah masih bisa lolos oge. Ngan Ki Jarong mah katawan ku musuh. Malah mah keur dirante tuh. Ayeuna oge dina tangkal peuteuy. Beh wetan. Cek si Bohel bari nunjuk kana tangkal peuteuy anu aya di tebeh wetan. Oh, kitu Bohel. Ari eta nu ngajaan anu ngajagaan kira-kirana sabaraha urang euy? Ari ayeuna mah eueuh nu ngajagaanana. Geus dialung-alungkeun ku uing ka gawir. Ngan uing mah kudu bisa muka rantena we. Jadi bingung teh. Siapa berantena oge sagede inung suku mah aya tuh. Mana gedenya berat euy. Oh. Aya tuh, Bohel. Jeung dewek ayeuna mah euy, urang ka ditu. Urang akalan we sugan beunang. Ceuk si Behom. Ngajak ka si Bohel pikeun nulungan Ki Jarong. Ayo nah. Yuk, tuturkeun uing. Temal si Bohel bari turun tina luhur batu. Geus kitu tuluy leumpang muruka tangkal peuteuy anu aya di tebeh wetan. Teu lila si Bohel jeung anu duaan geus nerepi deui kana tangkal peuteuy teh. Reg si Bohel ngaraneg atuh nu duaan oge miluareureun. Di lebah mana sia Bohel Ki Jarong teh euy? Tangkal peuteuйna? Cek si Behom nanya ka si Bohel. Tadi mah di dieu ye dina tangkal peuteuy nu ieu. Nah hari anjeun geus. Nah hari ayeuna geus eueuh nya euy. Ka mana nya? Nah geus bebas kitu Ki Jarong teh. Cek si Bohel bari jeung luak lieu kituna teh. Padahal manehna mah luak lieu teh nempoan Ki Jarong. Anu can katempo aya di dinya. Nu balik sia Bohel. Nah teu ngebohong sia teh.
Ih, kenaon atuh we ngabohong, awas nu gelo we. Tadi mah di dieu ye Ki Jarong teh, tah dina tangkal nu ieu, tuluy balik kitu aya Ki Jarong, ceuk si Bohel. Teu lila cacap si Bohel nyarita sarupa kitu, ti satukangeun maranehanana kadenge aya anu nyarita. Aya naon sia, Beom? Jumaad, neneangan dewek euy. Ceuk eta sora sing horeng teh Ki Jarong anu nyarita teh. Atuh tuluy nu tiluan teh meuni bareng malih ka Ki Jarong. Tah geuningan. Aya nya ceuk uing oge. Ki Jarong. Aduh, syukur Ki Jarong bisa pangide jeung anjeun nya di dieu. Bareng geus bingung. Tadina mah kuring duaan teh Ki Jarong. Kudu ka mana tuh neanganana? Kitu Beom. Ari kitu aya naon wae. Neangan dewek teh. Tanya Ki Jarong bari mencrong ka si Behom. Ki Badra Ki Jarong. Kuring ditita kumanehna pikeun neneangan Ki Jarong. Ditita nying hareup ka Ki Badra cenah. Kitu nya. Nya Ki Jarong. Kieu Beom, cuma dewek ayeuna geus moal bilu deui ka Ki Badra euy. Dewek geus hayang pindah pilempangan. Sababna ku dewek dipikir-pikir beuki kapikir, dirasa-rasa beuki karasa. Eueuh gunana hirup sarupa kieu wae teh. Tah ku kituna jug we baralik deui aranjeun mah duaan. Bejakeun ka Ki Badra. Dewek moal ngahiji deui jeung manehanana. Tah kitu Jumaad. Beom. Ceuk Ki Jarong bari jeung mencrong kana duaan. Teu lila atuh Ki Beom teh kadenge nyarita. Ari Ki Jarong ieu teh ngalinur atawa kumaha yeuh? Boel. Sigana mah urut tapak nyiksa jalma loba menurutnya euy. Ki Jarong teh ya mata kieu teh. Ceuk si Behom bari jeung ngareret si Bohel. Nya kitu pantes berenan. Sabab ku salemur atuh. Ada nyiksana oge. Sama si Bohel teu eulem-eulem ngomongna teh. Waduh, kudu kumaha lamun geus kieu yeuh. Juma keur urang duaan mah tangtuna oge bingung euy. Kudu kumaha ngomongna ka Ki Badra nya. Ceuk si Behom. Malah malik nanya ka si Jumaad. Ari nu ditanya teu nemalan. Kalah kacicing we, siga nu bingung manehna oge. Dengekeun ku si laing duaan Behom. Oge Jumaad. Dewek rek nanya. Ari si laing duaana boga pamikiran hayang hirup babalik pikir. Hirup kumuh kawas jalma rea. Ulah ngan dileuweung we hirup teh. Suri lain atuh. Puguh deui lamun lutung mah. Tah, naha teu hayang si laing duaan hirup di lemur. Jeung jalma loba silih tulungan, silih jejehkeun. Hirup tenang, moal diudag-udag wae ku dosa. Nah si laing teu hayang sarupa kitu. Tanya Ki Jarong kanu duaan. Ari nu duaan ditanya sarupa kitu teh ku Ki Jarong. Kalah ka ngaharuleng sika nu bingung. Tapi teu lila pok Ki Behom kadenge nyarita. Nya ari kuring Ki Jarong. Sarua we hirup mah hayang kawas umumna jalma rea lah kitu. Da emang sanyana keur kuring oge. Geus capek ari kudu hirup kieu wae teh. Nganda ari keur ayeuna mah tuh bingung Ki Jarong. Ayeuna kuring rek bilu ka Ki Jarong. Nyata pindah pilempangan. Kumaha deui jeung Ki Badra. Da tantuna oge. Urang-urang teu bakal diteteangan satungtung can meunang mah ku Ki Badra. Tah atuh nya sarua we Ki Jarong.
moal aya dina katenangan hirup teh temal si behom. Deweke ngarti lebah deui nya mah. Tapi ayeuna ku si laing kudu dipikir euy. Nah, mending bae dina kaayaan urang hirup bener atawa mending dina kaayaan keur hirup urang teu bener. Tah, kari milih we eta mah. Da sarua duanana oge ari paeh mah bakal ngan keur kumaha nu baris ku urang dipilih teh. Tah kitu ari ceuk dewek mah. Oh, kitunya Ki Jarong. Nya kaharti ku kuring oge tuh ari ayeuna mah. Aya benerna oge caritaan Ki Jarong teh. Terus kumaha tuh ari ayeuna si laing behom. Ceuk Ki Jarong nanya deui ka Ki Behom. Nya kuring mah rek nuturkeun Ki Jarong we lah. Kuring ge sarua geus hayang babalik pikir ieu teh. Pira kurek saumurna kagugulung wae dosa. Jadi cohagna mah kuring ge sarua geus hayang bener we hirup teh Ki Jarong. Keun we lah masalah kibada mah jeung pada baturna kumaha engke we lah. Urang sing hareupan we babarengan. Kitu ceuk si Behom nyarita ka Ki Jarong. Bara Sunda di mana wae ayana mung sakih heula pidangan dongeng Sunda Malespati nu jadi adi bagian ka-30. Insyaallah bagian anu ka-31 kumang sajadi teraskeun deui dina dinten-dinten anu salajengna. Mangga haturkeun nuhun kana sagarupi perhatosanana. Nuhun oge kana parantos subscribe kana channel Mang ieu nya. Mudah-mudahan sing langkung sae ieu channel teh. Mang permios wilujeng kantun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.